Iya jeung si Sarneng nah rek ngajak si Cilok enak si Sarneng teh boga 100 gerobak bisi rek miluan masih Sarneng bisnis Cilok sok we ngobrol rek ka Caila ya tang saya di udah ngobrolkeun Sarneng, ada ini juga ngomong-ngomong si Obi yang hayang dicolok segala. Mikir, kurang teh geus boga pamajikan, dirinya geus boga salaki. Hel Aisyah naon datang-datang nyarekan ka urang. Dirinya ngomong hayang dicolok segala. Saha nu hayang dicolok ku maneh? Maneh malain tipe denge ke urang. Sarneng, Punten, sorry. Didinya kakaknya hariringan segala. Ye, didinya ngomong kasih Obi hayang dicolok cenah ku urang. Astagfirullahaladzim. Udeg. Urang talatah kasih Obi, si udeg urang titah dagang cilok. Urang lumayan tah poe ayeuna ge nu join jadi distributor urang teh geus 5an. Didinya ayeuna mun urang teh watir ka didinya peduli ka didinya mata kurang ajakan cek urang teh nya bisnis cilok. mun dagang Lain. dagang atau kumaha Kalau kan nyebutkeun urang lagi colok ku hampura situ. urangnya, hampura Abi ya punten. Nya ge adunungan abinya. Ini tah nyolok-nyolok itu mah hampura eta teh dosa. Aisyah ku pede-pede teuing. Cilok. Mana jeung urang jangkung sa. Urang erek dicolok ku maneh oge da mah bisa gaya nangtung teh sia teh.